Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deui sareng aki. Tangtosna di acara anu sami di acara anu maneuh nyaeta dongeng pangmebrah manah ti kandaga kidagar spesial YouTube. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hancan katuna hiji lalakon anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak bagian anu ka-13. Kumaha lalampahan mawar modas salajengna urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah heula pamirsa anu nembean manco anu nembean ngadengkeun nya mangga ulah asa di subscribe wae. Ditoel palebat tombol loncengna supados saya notifikasi pemiakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana lupahan subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, X sajabina deui. Hatur nuhun. Mugi atuh sadayana ku Allah taala tetep dipaparian kesehatan. Lahirna sinareng batinna dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina oge ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sabaras teu nyangkolong teuing kana waktos pamirsa, urang keureueuh we nya dongengna urang ngamparkeun di samak kabuitanana. Par asamakna sor wajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Gajleng beretak ki ade lumpat sekuat tenaga dua leungeunna nyaklan celalana komprangna nu pagat tali kolorna. Tapi ngaranna bari dibawa lumpat anggar we si calana teh morosot wae nu antukna mah bujurna ka tembong ka mana meuni. Geus teu nolih jeung mikir kana oratna nu pamer ka mamana. Ki ade tetep meleteng lumpat pikeun nyingkahan tina pangudag lodaya alas Cidaun jeung guruna nyaeta Ki Mas Tani alias si Dedemit Gunung Halu. Sanggeus lila lumpat jeung dirasa aman, Ki ade eureun lumpatna teh napasna haruha hareho. Has-hes hos Senin Kemis bari bajuna ge gibrug baseuh ku kesang. Sirahna karasa rada lieur, berewek Ki ade nyoehkeun kulit tangka cau. Tuluy dipake beubeur nalian calana komprangna supaya henteu kadodoran, teu morosot teuing. Ngabodikeun teh nya si bangsa teh duh. Tah awan sia moal pamer wae sia teh bujur belang. Si ade ngomong sorangan bari terus ngadeuketan kana tangkal kalapa anu aya di sisi jalan. Hiupek si tangkal kalapa diseuna ku Ki ade burulu atuh buah kalapa aya kana limana nu ragrag. Gapleungeun kencana kana kalapa anu dirasa ku manehna pangorana. Tuluy Ki ade masat bedog sayurna. Keplas bae buah kalapa teh dipurak. Gelegek cai kalapa menang murak teh diinum bangun nikmat naker. Manu kutilang disarada dina tanggal johar dialokan ku jog-jog leuweung anu ngeak wae nyiar bikangna. Bajing silih udah garulin jeung baturna. Poe geus nyerelek ka beurang, Ki ade masih diuk ngareureuhkeun kacapena dina hanapeun tangkal kalapa. Aduh, kumaha ngabejan mawar bodas ya? Di mana ayeuna oge aing teu apal. Aduh. Kamarang kewe atunya kumaha engke lah. Wah wakadu pikiran lieur. Aing badami heula we jeung nu sajena kaya kieu carana mah.
Sanggeus mikir kadinya mah Ki Ade lalaunan nguniang hudang tina diukna, maksudna mah rek terus balik ka Batu Jajar. Nah, karake ngalengkah 3 lengkah hari cakakak teh aya nu seuri mani bedas pisan. Rek mabur ka mana sia Ade Kajar. Najan kaliang cocopet ge moal burung di udag ku dewek. Ki Ade atuh gebeg cida ruasna di hareupeuna aya jalma jangkung badag nu tayalian si Lodaya Alas Cidaun. Bejakeun mending ge ayeuna keneh di mana si Mawar Bodas. Mun teu dibejakeun sia nu bakal dipodaran ku kami. Satunggangan Ki Ade di demit Gunung Halu keur nyarengeh we bari ngusapan janggot hawukna. Aduh, lila teuing meureunnya aing diuk teh jadi we si jurig teh nyusul ka dieu. Ya urusan kecelakaan ya mah yo. Mana jarago deui silatna. Ki Ade ngagerentos dina jero hatena. Manehna tak kita-aki, bisi langsung ditarajang ku musuh. Gera tunggul kana jukut sia gera tangga ke sarapan papatkeun sia teh ayeuna keneh jampe paeh awak maneh. Geus tulis kodrat badan poe ieu maneh bakal ditugal jangga ku dewek. Cek Lodaya Alas Cidaun bari nulak cangkeng. Sombong sia. Emangna nyawa aing teh bogana sia. Nyawa aing jeung sakabe pangisi alam ieu teh ukur gagaduhan Gusti Allah. Wani-wani sia arasa nyieun ge hanteu sia teh gagabah sia rek cuka cokot. Tembal Ki Ade namalang kawas anu eueuh kasieun. Lodaya, kada diajak ngawangkong maneh mah. Wadaran kadinya, kege batuna modar mah. Si Mawar Bodas bakal neangan ka urang. Cek Ki Mastani ngagero ka muridna keheul bangunna mah ningali muridna anu kalah adu renyom jeung Ki Ade. Ngadenge parentah guruna Lodaya Alas Cidaun teu ngawalon tapi awakna langsung ngablesat ka arah Ki Ade bari ngaheumbatkeun panimpugna kana careham Ki Ade. Ningali panarajang musuhna, Ki Ade teu galider manehna maju salengkah tuluy muterkeun awakna 80 derajat ka katuhu. Awak musuh atuh plos peureub Lodaya ngahkan angin breh katingali pundukna lowong. Ayeuna mah bagian Ki Ade anu ngadiuskeun tenggelan kepangna ngarah kana punduk musuh tapi Lodaya ge lain jawara tah-tah. Manehna ngarasakeun aya angin tenggelan kana pundukna. Tapi Lodaya ge lain jawara tah-tah manehna ngarasakeun aya angin tenggelan kana pundukna. Sakilat Malik bari ngagurentel ka handap dina gerakan maung ocon. Hiu cakar katuhuna ngarah kana bitis musuh. Mung bitisna soeh ku cakar lawan Ki Ade luncat ka tukang. Ieu teh sabenerna mah nu dipikahayang ku si Lodaya da cakar kana bitis mah ukur pancingan hungkul. Gawat manehna ngarubah gerakanana ngagunakeun jurus uci ngarontok anak beurit. Dua sukuna nejeh kana lemah awakna ngablesat nuturkeun gerakan luncat musuhna bari dua cakana ngarah kana beuheung jeung dadana Ki Ade. Dina kayan kadese Ki Ade masih sempat nyabut badog sayurna. Gawat dipake mapak datangna cakar Lodaya Alas Cidaun. Si Lodaya ge mau ngarileungeunna kudu buntung dihakan badog musuh mah. Manehna sateka pola narik seranganna bari ngajaul ka tukang curalit cele nangtung bari tuluy nulak cangkeng. Dasya kalah mabur sia teh. Teu narek nyabut nyawa dewek. Ki Ade ngahehe mamanas musuh. Tungwa kabunga ieu bakal megatkeun nyawa sia mah yeuh. Serepet
lodaya nyambut bedaug panjangna. Sok make tanaga pinuh lodaya ngamatkeun bedaug panjang narek nigas cangkeng Ki Ade. Pasang kuda-kuda beksi karawangan bedaug ngahiuk ti gigir mapak bedaug jadi lawan hiuk trang dua bedaug diadu. Kembang seueuting buricak tanaga dua nanas mah saimbang. Ngan hanya kalau bedaug nu dipake ku Ki Ade ukur bedaug sayur lain pakarangan nu biasa dipake ku manehna. Biasa nama Ki Ade teh mawa pakarang celurit badag ngan sanggeus dirina insap tina jadi begal. Celurit badagna teh geus tara dibabawa. Bedaug sayur Ki Ade rompang rubak pisan karake Ki Ade ngahala napas bedaug lodaya ngahiuk deui. Ayeuna mah rek nigas kana beuheung Ki Ade luncat ka tukang bari meledogeun bedaug sayurna. Bedaug ngablesur ngarah dada si lodaya. Lodaya alas cidaun muterkeun bedaug panjangna hiuk war blendrang pletok bedaug Ki Ade teh potong jadi dua. Barang musuhna keur sibuk nakis bedaug. Tina gerakan anu kilat nakar Ki Ade ngablesat ka hareup bari nejehkeun suku katuhuna kana sirah musuh. Teu tinggaleun leungeun kencana mata dipake ngetik leungeun katuhu si lodaya anu keur nyekel bedaug. Hiuk duk hiuk geduk. Serangan Ki Ade nanggal kana sasaran. Lodaya ngacenggang ka tukang. Ki Ade nyusul tembus ke jurus tulale gajah ngarubuh gunung. Maksudna mah pikeun nuntaskeun nu jadi musuhna ngara musuhna teu loba teuing. Hiuk seuk hut blesat bedag. Ayo jadul. Awak Ki Ade ngacleng ka gigir bari dina sungutna muncrat getih seger lambaran. Horeng si mana horeng ningali murid narek dialapati maki mastani teh cicingeun manehna ngawatek ajian ririwa nyabut nyawa tina kuku-kuku ramona anu hideung. Kablesat sinar hideung dibarengan ku nyambuangna bau menyan. Sinarna anu bau hanyir tu campur bau menyan teh ngahanca pisan kana awak Ki Ade. Ki Ade hari tanggu dupung bari ngutahkeun getih beureum campur hideung awakna asaka beuleum panas ka cida. Bari dadana mah nyeri lain di kieuna. Hus tenggelan ririwa nyabut nyawa Ki Mastani datang deui. Ki Ade ukur bisa ngalempreh pasrah bari ngebatin dina jero hatena. Aduh, nepi ka dieu sigana lakon aing di dunia teh. Gusti, ya Allah, hapunten abdi ya Allah. Nadapi tulung abdi. Sigana bae doa Ki Ade diijabah ku Gusti. Dina kayaan anu genting ka cida. Aya hiji sinar bodas ngablesat mapas kana sinar hideung anu rek ngahanca awakna Ki Ade. Hiuk wut wus bledug duar. Sora diaduna dua sinar ngabledug tarik alabatan Gunung Bitu. Taneuh mancaurat tetangkalan rungkad ke kebul mabak mulak minuhan eta patempatan. Sawatara jongjongan mah sepi di eta tempat teh tapi sanggeus ke kebul sirna katiup angin katampo Ki Mastani nangkarak bengkang. Cubahna barolong bari masih ngaluarkeun hasyuk. Leungeunna tutung kayana teuing hirup teuing geus paeh. Jangan jahat nyawa walasna ge jahat euy. Saurang nini-nini geus kolot pisan nangtung bari rada bongkok, make jubah bodas anu geus dekil sanajan pamakanana geus kolot tapi sorot panonna mah masih rancing geus. Nini ieu anu tadi ngaluarkeun elmuna pikeun nulungan Ki Ade. Si Nini ngadeukeutan Ki Ade mariksa pigeulangna. Ki Ade maksakeun beunta. Aduh, geuning wae ka ieu teh awewe, Jawa geuning geus kolot kieu. Sigana umurna geus ribuan tahunnya. Aing rek dicabut nyawa meureun ieu teh. Ki Ade ngagereneng bari nyidik-nyidik ka si Nini. Hush, rasa kamanyaman di sujang yo.
Ini mah malaikat Israel. Mana ada malaikat goreng patut berijeng langit. Sini nih kalah seri. Kuring teh deh. Can maot ini. Nuhuni tos nulungan kuring atuh nini meureunnya nulungan teh. Lancang lewat carita. Paksakeun dieu kayaknya. Kunini lagi ubaran. Bari jeung hararese Ki Ade maksakeun sila. Sini nih oge sila tukangan Ki Ade bari kunyam mapatkeun jampe pamake sini nih. Nyalurkeun tenaga jerona kana tonggong Ki Ade pikeun ngusir racun jahat tenggelan riwa nyabut nyawa. Cekroh Ki Ade batuk sababaraha kali terus golokok baik Ki Ade teh ngutahkeun getih hideung lalambaran. Saterusna nu diutahkeun teh getih seger warna beureum, sanggeus utah mah awakna karasa rada jag-jag jeung seger. Ayeuna cah gayem kembang ieu yo. Sini ini ngasongkeun kembang mawar warna bodas ka Ki Ade. Tetalangke Ki Ade ngadahar eta kembang, awakna tambah seger karasana tanagana pulih deui. Atuh nuhun pisan aduh. Kuring cager ye. Teh sirikna tepi ka acong-acongan sumembah Ki Ade bakat ku bunga. Aduh ini teh jadi saha sareng anu di mana? Ki Ade tumanya ka sini nih. Ngaran ini mah Nini Uci. Jauh. Tempat ini mah jauh pisan. Di ditu tuh di Gunung Burangrang. Walon sini nih. Tangtosna pemirsa anu ngabandungan ieu lakon mah apalnya saha Nini Uti. Nini Uti teh guruna mawar bodas, katelahna kelong bodas Gunung Burangrang. Kan bae Ki Ade mah pan can apaleun da can kungsi papanggih sakali-kali acan. Kamana musuh kuring nih? Ki Ade culang cileung neangan Ki Mastani jeung si Lodaya. Rupana mah si Lodaya kabur mau guruna nu tatuparna sawaktu Nini Uti keur ngubaran tatu Ki Ade. Yos, aman, musuh hidup mah sawatara waktu mah ngaganggu. Nini amit heulanya. Kinit. Tengah dago walonan ti Ki Ade corelat blesat awak sini ngablesat teu tembong deui jirimna. Kari Ki Ade anu masih sila bari ngusapan beuteungna anu geus kurubukan menta dieusi. Urang teu heula lalampahan Ki Ade muslihat anu geus hasil disalametkeun ku Nini Uti alias si kelong bodas Gunung Burangrang. Ayeuna urang ngaguar lalakon sajena. Harita panon poe karak temong di belah wetan. Angin leutik ngahiliwir ngoyageun daun awi di sapanjang jalan satapak. Sorana lir gending anu mirig manuk saeran anu keur ngahaleuang mapag datangna isuk. Ditemal ku anis kembang rengganis jeung cangkuri leungge milu di sarada. Di suku Gunung Tampomas belah kaler aya hiji wanoja anu keur lumampah ngambah jalan satapak. Hiji wanoja geulis camprenik bukna panjang rumbay dibeungkeut ku lawon bodas. Pon kitu deui papakeana sing sarua bodas, cangkengna nu leungik dipapaes ku karembong bodas anu dibeulitkeun. Rada ngalenghoy antare bari sakapeung ngarandeg pikeun ngararasakeun hawa seger pagunungan. Tur endahna alam di sabudeureun eta patempatan. Jalan satapak nu di sorang ku eta wanoja teh beakna di sisi walungan Cipeles. Aya deui terusanana teh dipeuntasieun walungan. Sacan meuntas ngaraas walungan gog si wanoja teh cingogo. Tuluy nyiuk heula cai walungan anu herang ngagencelang suruput eta cai teh diinum. Tuluy dipake masihan beungeutna. Karasa geus si beungeut ku ci walungan mah rada seger. Kabantu cai herang asli ti alam. Wanoja geulis anu make papakean sing sarua bodas teh taya lian nyaeta Anggraeni alias mawar bodas. Anu ayeuna mah geus katelah jawara karembong aheng.
Jawara awewe anu geus kaceluk ayeuna mah kawun-awun kawentar ka Janabria sudah lawan pilih tanding tapi HDHT tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah tanpa mihar pamrih pulang tarima. Ayana disebutkeun Gunung Tampomas teh nyaeta pikeun nulungan masyarakat kawadanaan Sumedang anu remen pisan diranjah ku gorombolan rampog. Nyaeta ku karaman anu katelahna gorombolan begal kampak hideung anu diluluguan ku Bah Jaladri nu kaceluk si kampak iblis. Komplotan Bah Jaladri teh geus hasil ditumpas ku Mawar Bodas anu langsung ngajorag ka markasna di puncrut Gunung Tampomas belah kidul. Puluhan anggota gerombolan kampak hideung berlayan masing pati. Anu taluk atuh dititah balik ka lemburna sewang-sewangan bari seja insap babalik pikir moal deui cenah hirup bengkok jadi rampog. Ukur Bah Jaladri anu masih mantangul teu daek taluk manehna bisa salamet ku jalaran kabur ti pakalangan nyalametkeun dirina sorangan. Karaki harita Mawar Bodas karaas walungan katempo ku juru panona hiji bayangan beureum ngalewat ti pentas walungan colelat jeleng clek. Sakiceup eta bayangan teh geus ngajaga hareupeun Mawar Bodas. Eta teh geuning hiji lalaki tengah tubuh make papakean sing sarua beureum. Dina dada kencan aya gambar bola seuneu keur ngagedur hurung. Sirahna diikat jangkung oge sarua warna beureum beungeutna budi amprotan pinuh ku bulu godeg kumis jeung jangwa tepung beri rangas kana lepisan. Panonna buringas liar nyidik-nyidik ka Mawar Bodas. Tilik tina papakean tur kereutan beungeutna yakin yen ieu jalma teh lain jalma Pulo Jawa, tapina jalma ti sabrang pulo. Saha anjeun namina wahai dara berbaju bodas? Si baju beureum muka carita bari bahasana campur aduk jeung bahasa Malayu. Mawar Bodas rada mesem ngadenge logat Sunda si baju beureum anu aneh kadengena, tapi pok manehna nemalan. Ngaran kuring Mawar Bodas. Ari kisilah saha? Sigana mah anyar pinanggi ti tatar Sundanya. Ucuk dicinta eta ulang pun nonghol ya dicari ka ditu ka dieu eta anjeun-ayeuna jonghok pisan. Baju beureum nya kakak bangun bunga. Nah ya naon kitu eneangan kuring kisilah teh? Mawar Bodas malik nanya bari jeung rada kerung. Nyapangkeun saya teh guru nasi Karim anu dipaehan ku anjeun. Ngaran saya teh Daeng Kalegata alias Datuk Tapak Api. Rek nuntut bales eta hutang garam kudu dibayar garam, hutang nyawa eta kudu dibayar nyawa. Tembah si baju beureum bari ayeuna mah budina bangun ambek. Oh, guruna Karim. Heug atuh. Tapi kuring rek mere heula beja yen si Karim teu pantes ku anjeun dibela. Kusabab manehna jalma jahat tukang rarampok oleh harita manehna milu maehan bapa jeung indung kuring. Mawar Bodas malik-malikeun. Ya kumaha wae oge si Karim mah murid Daeng. Manehna kudu dibelaan ku Daeng moal nungtut bales ngan aya hiji syaratna. Naon syaratna? Syaratna eta Nyai Geulis kudu kersa jadi istri Daeng anu kaopat. Cek si Daeng beri surah seuri gumasep jeung ngiceupan sagala rupa ka Mawar Bodas. Cuy sia. Teu sudi abrig-abrigan teu suka abrak-abragan kudu kawin jeung kolot purunyus model maneh Daeng. Leuwih hade paeh ngabale bangke kuring mah daripada nadunan ka hayang anjeun. Mawar Bodas jejebris bari geuwat masang kuda-kuda. Dekat nyo deui datangna tapak leungeun Daeng Kaligata geus nyampeuk hareupeun dada Mawar Bodas angin teunggeulna ngaheab panas. Ciciren dia si ku tanaga ceroan luhur.
Tapi mawar bodas lain jawara bau cikur manehna geus legok tapak gendeng kadek sanajan umurna masih kawilangora. Gancang mawar bodas narik suku katuhuna karah tukang. Pari dua leungeunna dipake ngagunting pigelang datuk tapak api dina gerakan capit hurang pangleler nu jadi guruna Bah Mulyana ti Paku Haji. Daeng Kaligata ngarasa pigelangna lir di capit ku gegep wajah pageuh kacida. Sateka pola manehna teh nuluykeun seranganna tapi tetep kandeg. Mandeg katahan kedua leungeunna mawar bodas. Temicun kesempatan mawar bodas najongkeun suku kencana dina jurus saleser tengah poe hiu pek tajongan mawar bodas nanggal kana beteungna Daeng Kaligata. Tapi anehna karasana siga neumrag tumbukan karet anu liat jeung kuat kacida. Awak mawar bodas kalah mental ka tukang. Untung masih bisa ngimbangan awakna supaya teu nepi ngajengkang kana batu tukangeunana. Sok kayaknya Nyai pilih mana yeuh awakna Daeng anu paling empuk. Nyai kana kapal eta arti Kaligata teh nyaeta awak karet kuat jeung weduk. Datuk tapak api nulak cangkeng bari ngagegak seuri ngarasa di luhur angin. Sanajan hatena ngarasa ruas sabab kakara-karita yang hareupan musuh nu kuat diteunggel, mawar bodas tetap tenang saeutik teu nyirikeun karuasna. Manehna ngarapal teunggelan panglebur cadas warisan ti guruna Nini Uti si kelong bodas Gunung Burangrang. Blesat hiu mawar bodas nimpukeun teunggelan ngarakana sirah musuh. Beureup ngatius pangbaraan arek ngarangkah sirah datuk tapak api. Tapi lawana geus taki-taki manehna ngakiwar ka sisi bari suku kenca nyalagrang rek ngarengkah suku mawar. Gancang mawar bodas ngarubah gerakanana dina jurus hap-hap pindah. Awakna lewat gancang ka satukangan musuh bari ngahumbatkeun leungeun kencana rek ngetig walikat Daeng Kaligata. Hiu orokaya. Daeng Kaligata rancing geus pisan manehna ngacorelat ngajauhan ti mawar bodas. Mawar bodas beki penasaran manehna ngacorelat nyusul bari ngadiuskeun teunggelan panglebur cadasna deui. Hiu cabrod. Ayeuna mah Daeng Kaligata teu bisa nyingkah. Manehna percaya kana ilmu awak karetna. Teunggelan panglebur cadas anu bisa ngancurkeun batu gede teh ngacebrod kana dada Daeng Kaligata. Tapi karasana ku mawar bodas siga nganca tumpukan karet anu liat kacida. Awak mawar bodas mental di katukang kadorong ku tanagana sorangan. Daeng Kaligata teu cicingeun manehna ngablesat ngudag awak mawar bodas. Hiu dudu tapak leungeun kenca katuh Daeng Kaligata anu dieusi ku tapak api tingkat 3. Nganca kenca katuh dada mawar bodas. Mawar bodas cumrit maniles-lesan awor jeung guruhna sora cai walungan kalayang gejebur karelep mawar bodas ragrag ka walungan tembong ngarong heap sakali saterusna mah teu ka tembong deui kabawa palit ku tarikna cai walungan Cipeles. Sayang pisan eta si geulis kudu mati. Padahal leuwih pantas jadi istri. Urusan sudah beres, tapi Daeng masih penasaran ka Wanuja Sunda. Geuning eta geulis-geulis pisan Wanuja dieu teh. Kudu meunang istri 3 wae mah urang Sunda. Daeng Kaligata yakin kana kasakten teunggeulana maneh teu nyusul mawar bodas nu palit kalah kajurung ku nafsu. Hayang ngabogaan pamajikan urang Sunda. Geus kitu mah blesat bae manehna teh init. Kalebah urut tadi manehna datang. Wanci geus ganti kaburit, layung koneng geus sibar di tebeh kulon. Cai walungan Cipeles rubah warna jadi koneng umyang. Kawas emas katojo ku cahaya layu. Sora manuk geus teu kadenge diganti ku reangna sora bancet nu dipirig ku sora jangkrik dialokan ku sora lono. Tong eret jeung cari cangkas teu tinggalkeun silih temalan. Dina kayan kitu di sisi walungan Cipeles belah hilir,
Hiji lalaki tengah tuwuh keur diuk dina batu lempar. Leungeunna sibuk meresihan sabangsaning tutuwuhan jeung akar-akaran anu ngalayah di hareupeunana. Si lalaki teh dedegana sedeng ngan rada genut beungeutna bodas bersih dipapaes janggot hawuk anu ngarumbay rapih ka urus. Sirahna disorban hejo warna kolot, hejona teh kitu oge bajuna dirangkep jubah hejo kolot, manehna katelahna teh Wak Bayu, saurang tabib sakti ti Pulau Madura anu kawentar tabib leungeun malaikat. Ayana di tetar Sunda teh nyaeta rek malikeun kitab mujarobat boga sobatna nyaeta Nini Uti tea guruna Mawar Bodas di Gunung Burangrang. Bari liwat manehna bari neangan tutuwuhan obat anu langka anu ayana ukur di gunung-gunung nu masih asri kawas Gunung Tampomas. Beres ngarapihkeun tutuwuhan obatna, Wak Bayu turun ka walungan tuluy wudu. Beres wudu prak manehna teh salat magrib mani husu. Karak ge beres ngadua juru panonna nempo anu nyoloyong di leuwi belah pentas atuh corelat jeleng sakilat. Wak Bayu nyamar jalma nu palit. Si oreng nu palit teh Mawar Bodas anu tadi padungdung jeung daeng kaligata bari nandangan eleh 3 jebur kana walungan Cipeles. Oh gening awe ieu deh. Karunya pisan. Awakna taduparna di jero, kudu gawat di ubaran mun henteu bisa tiwas yeuh. Gerentas Wak Bayu sanggeusna ngagolerkeun awak Mawar Bodas bari mariksa aliran getihna. Dina kan kitu torojo lain datang. Ieu ku Wak Bayu si oreng nu datang teh saurang awewe tengah tu di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuna nyakla nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Dede. Assalamualaikum. Punten sampurasun ieu Wak. Ye ibi ieu mah bade ngical ieu awuk. Biasa we nguriling milari rejeki. Sang ieu teh kukurawu aya sakedik deui Wak ieu bilih kanggo ganjal patuangan. Aya teh kunaon si geulis? Dikumahakeun teh Wak 3 jebur atau kumaha? Ari itu bararasih ning. Pohara ieu mah. Awas kayak bisi kumaonam ieu. Pohara pamirsa. Kuno rojolna tukang awuk urang cakapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Mawar Bodas lakon Jawara Gunung Burangrang bagian ke-13. Cak urang teuneun heula dihandelem sieum gesan sampureun. Urang tuna heula dihanjuang siang gesan alaeun urang sampur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa sadayana nu barantos satia manco satia ngantosan satia ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun pisan. Salam kasadayana para mancor salam dunya anu meka mumet kana dongeng Sunda di mana bae ayana. Salam ti akinya mugi sadayana aya dina kabaluyaan. Aya dina karahayuan kasinugrahan tangtos nama lancar segala rupi urusan. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu ulah nu kapihatur akin amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.